Hadirin rahimakumullah, maka yuk urang selaku manusia anu ku Allah geus dibere kemuliaan, walaqad karramna bani Adam. Allah geus ngamuliakeun manusia, maka yuk pertahankeun kemanusiaan, pertahankeun kemuliaan. Carana tuturkeun ajaran baginda Kangjeng Nabi Muhammad, tuturkeun ajaran baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul, insyaallah jadi manusia sejati, mulia menurut Allah, mulia menurut sesama. Tapi lamun teu nuturkeun ajaran baginda, ira ongkos binatang cilaka seperti setan. Nauzubillah min jalik saha bae anu teu nuturkeun ajaran Islam, nu teu nuturkeun ajaran Kangjeng